أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة حبيبنا شافينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على أزواجه ذرياته وأولاده والصحابة أجمعين. صلى مولانا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، مولانا المهاجر اللهم بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم سيدنا محمد بن علي بادابي، خصوصا مولانا حجة الإسلام بركة الأنام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، شيخنا ومرشدنا الأستاذ الإمام الحبر الأطب الحبر القادر محمد بن الفقيه، شيخنا ومرشدنا الأستاذ الإمام الحافظ المسند كتب دكتور الحفظ الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه، شيخنا ومرشدنا كهجي محمد يحيى وأوصولهم فروعهم أهل بيتهم أهل سلسلتهم، خصوصا إلى حضرة حجي أمين هداية بن حجي دمياتي وأمي حجي حسنة بنت حجي مختار وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم وأهل سلسلتهم ومن انتسب إليهم، جميع والدينا والديكم أمهاتنا أمهاتكم أجدادنا أجدادكم جداتنا جداتكم، لمن له حق علينا صوصانا قلدنا عندك بدعاء الخير، أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله تعالى يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahwa wala. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sadarek-sadarek sadayana anu kalintang dipihormat, wabil khusus para dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatidz, khususna pun paman namanya Abuya Anom, oge sadayana muslimin muslimat mukminin mukminat, khususil khusus keluarga besar Bapak Haji Amin Hidayat sareng Umi Haji Hasanah, mudah-mudahan para putra putu mantu oge urang sadayana sing dijantenkeun jalmi-jalmi anu saleh salihahnya, manfaat salamet dunia sinareng akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur sadayana, alhamdulillah namanya abdi ngobrol di luhur jeung panitia ari Kang Epul atas ngeusi parantos saurna naroskeun deui gitu nu sanesna parantos teu acan namanya Kiai Haji Saifullah sareng Abuya Anom anu parantos ngisi. Fa insyaallah engke bade sumping sepuh urang sadayana pangarasa Abuya di Simpang, insyaallah bakal ngadugikeun nasihat kanggo urang sadayana. Jadi tadi nu ngaji Kiai, anu kadua Buya, anu katilu Buya. Urang mah ayeuna posisina baraya. Ngerti teh? Mane tong tegang teuing kalem. Ulah tegang teh ngajina tenang ya. Jadi ayeuna mah ngajina orang tenang. Jadi anggap nu ngomong ieu teh lain kiai, lain buya tapi baraya. Jadi urang ngadongeng. Tapi da di kitaban ngadongeng nanya. Jadi ulah pajarkeun ngadongeng lalu dianggap teu ngaji lain kitu. Tapi ngajina ngadongeng, kitabna dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur sadayana, ieu mah rek curhat ngan sugan sarua jeung urang dieu curhatna. Jadi abdi dionang ka dieu ceramah
muludan ting rajaban geus sababaraha kali di daerah dieunya di masjid dia terus belah dinya belah ditu di tukang mineng dionang ceramah dionang ngaji terus ngadenge riwayat bahwa di dieu teh mineng pangajian itu beres nu hadir di dieu oge sararea abdi yakin mineng ngahadiran pangajian tah nu jadi masalah keur urang lain mineng atawa teu mineng nu jadi masalah keur urang teu ngarti paham teh jadi lamun emang lalajo TV mang lalajo film 2000 kali lalajo lamun teu ngarti emang moal robah emang moal muji kana eta film emang moal reuas ku eta film malah emang lalajo film teh bingung ieu teh nyaritakeun naon ieu teh maksudna naon sabab naon sabab teu ngarti tadi Buya Anom ngaji jojorowokan sesentakan nyarekan urang sararea Allahok cek urang ieu beungeutna beungeut teu ngarti cek urang beungeutna beungeut teu ngarti tangke di mana teu ngarti balik ka imah muharobah da teu ngarti Buya Anom teh ngomong naon tadi teh make jeung hutah hate segala rupa make jeung naon karahaan sok ngalinur wae Buya teh ente jadi balik teh ngaco deui we dan teu ngarti beda jeung lamun ngomongkeun ngarti mang abdi mang resep kana bola abdi resep kana mengbal rumasa ngaku bahkan baheula kerja di santri sok ngagugulukeun mengbal lamun ngadongengkeun mengbal 2,5 jam tamat bahkan kurang keneh lamun ngadongengkeun mengbal keur zaman baheula zaman tahun 2000-an David Beckham nu kalar itu Paul Scholes nu kalar itulah baheula eta lamun ngomongkeun bola nikmat apal tepi ka pelatihna apal stadionna apal harga transferna apal gajihna apal kabogohna saha nyaho mobilna nyaho naon sabab ngarti faham jadi weh resep tah urang mah pan lamun ngomongkeun hate ngomongkeun Quran ngomongkeun ngaji ngomongkeun muludan ngomongkeun tahlil teu ngarti matakna teu rame dah teu ngarti teu faham di mana aya ajengan anu ngaji Allahok gitu di mana ngajina rada serius tunuh di mana ngabodor kakarak seuseuri balik edan deui we dan dengar tak urang gitu persis mata orang sok rada pusing itu jelema teh mineng ngajina teh tapi edana anger gitu hadirna mineng tapi jeprutna anger naon sababna teu ngarti da ieu kumaha carana supaya ngarti tak supaya ngarti teh ceuk Imam Ghazali mah dipikir geus dipikir dirasakeun di mana ilmu dipikir tuluy dirasakeun engkena jadi akhlak jadi sikap kakarak robah perilakuna kakarak didinya disebut ngarti contoh orang nyen contoh tadi Buya Anom ngabahas masalah hate kan bae mun kiai mah orang jadi syarahna jadi itu Buya jadi matana orang jadi syarahna ku urang dirasakeun mah orang pernah ngewa ka hiji jelema orang mah jujur ngalaman ka jelema ieu aing ngewa bukan caritana jelema ieu teh datang ka imah mawa dahareun datang ka imah mawa dasarna urang ngewa ka jelema eta kumaha pokna ceuk urang bawa aing diteluh bawa aing diteluh jual goreng sangka we padahal teuing jelema eta teh boating ka urang teh nyaa boating menta hampura boating teu apal ngan urang hatena goreng patut harita urang ngewa ka jelema eta matak di mana dina hate urang aya rasa ngewa bujeng jelema goreng jelema hade ge disebutna goreng lamun dina hate urang aya
ngewa ya ka indung bapak kan sok aya anak begitu nya ngewa ka indung bapak pedah si akang mah dipangmulikeun motor ai urang henteu pedah si akak mah ai urang ngewa ka indung bapak lagu indung bapak boga rezeki mere motor teh jauh ngewa teu hayang aing makena ge sudi teuing teu hayang aing naon sabab hatena geus di mana jelema dina hatena aya ngewa ka dulurna Islam hukumna di samping salian tidoraka datang ka manawai bakal sangsara kok kepecakan matak tara lalakur adi jeung lanceuk anak jeung inung salaki jeung pamajikan tanu jadi takut teh ngewa mang eta teh masalah disebutna penyakit hate tadi ajar ngaleungitkeun rasa ngewa kitu kuduna teh jadi balik teh oh PR aing teh ngaleungitkeun rasa ngewa nah aing make pikir tah rasakeun saha nu jadi masalah teh batur apa urang anu urang mah dikukut hiji ieu ngewa teh kasih ieu cek babaturan urang ieu si anu kitu tamahan dua ngewa cek si ieu kieu tamahan deui tilu 1000 jelema 100 jelema dina hate urang ku urang dipika ngewa riweuh hirup teh susah loba musuh sabab ka ditu ka dieu ngewa eta teh karasa ku abdi teuing ku urang dieu mah pikiran geura sok balik ka imah teh lain jol molor mikir heueuh teu kitu rasakeun heueuh teu tamun heueuh omean oh urang teh sadar we wah berarti aing nu masalah teh omean we caritana walhasil di omean lumayan lah rada cager dari omean ayeuna mah balik urang apal ye aya jelema nu ngewaeun ka urang ayeuna mah wah genah urang genah jadi si eta mah kieu teu moal dibejakeun jelemana dulur urang keneh tapi si eta mah kita lamun aya acara yo acara keluarga nanyakeun si Midun aya itu aya tara datang lamun dina muludan ngulem saha pangaresa ngulem Pak Ustad Midun teu datang dah si eta teh lamun urang aya ngewaeun ka urang teh dipikir-pikir ku aing antep jadi si eta nu ripuh tiap aya urang ini tiap aya urang ngajauhan ripuh si eta urang mah pan bebas teu boga rasa ngewa ka mamana kalem kitu jelema ngewa siga maneh di dieu lamun maneh di dia aya nu dipikang ngewa aya musuh moal datang ka dieu moal padahal datang ka dieu teh menang ilmu menang dahar dibere dahar bisi salah urang ngerti ya kan ngeunah bener datang ka dieu teh ngariung papanggih jeung babaturan ngangku sabab aya jelema nu dipikang ngewa teh hayang datang lagi leungit kaberkahan ilmu leungit ganjaran nyiar ilmu leungit oge menang dahareun leungit papanggih jeung babaturan silaturahmi sabab dina hate aya tah eta teh penyakit pikiran ce balik teh tobat ayeuna lain ka salaki teh ngukut ngewa abdi mah Pak Ustad naon mikireuh cenah ka salaki nah aku naon make geuleuh salaki abdi mah teu bager aya ece bager ngeunteung lamun meunteun salaki teu bager ngeunteung urang bager teu dek percaya dek henteu hong kewe ngaji nanya mah kewe ngaji ka ditu ieu mah keur urang keur main show tong nanya lah bukan mah aduh rupa-rupa alam dunia geus eukeun bae kalem ya main show mah kieu pan kudu loba tantangan arti kan cek Imam Ghazali kieu ya tanganna kitabna baca ku urang geus dibaca jadi salah kitu enteung urang ceuk pamajikan teh Kang enteung urang pamajikan teh enteung nu jadi salaki enteung nu jadi pamajikan di mana orang pusing amek ningali kalakuan salaki ngeunteung berarti kalakuan orangnya pika amek sarua lamun lalaki sebel nempo pamajikan ngeunteung deui berarti maneh ge sarua dipika sebel ku pama sarua jadi ulah gumasep jeung ulah gumelis ngeunteung heula
tak matak eueuhkeun rasa ngewat. Atuh cenah Pak Ustad hese urang mah murabah kumaha carana ngaleungkeun rasa ngewat cek Imam Ghazali. Salah satu carana ingetkeun kahadeanana tong ingetkeun kagorenganana. Sabab lamun ngomongkeun goreng ngomongkeun salah, sararea tukang goreng tukang salah, sararea tukang doraka kelas urang mah, da urang mah lain nabi rasul. Lamun ngomongkeun kagorengan, lamun dieunteugan ku kasalahan urang mah salah wungkul, matak nempo jelema teh tingali kahadeanana. Nu deukeut we rumah tangga ningali pamajikan teh Kang gitu, ningali kahadeanana. Pamajikan orang mah alhamdulillah daek nyeusehan, daek masak, daek ngurus budak, daek reuneuh, daek nyusuan, daek ngasuh bu ngeuse palebah manyun-manyun saeutik mah tong dibahas. Da jelema pan sok aya lalaki teh nya amok teh kitu pamajikan teh jam doa ai maneh jol amok tanyakeun heula boting nyeri huntu jam medut bener boting nyiram hayang sebelah meureut gitu boting sebel ningali urang taramani jadi we jam medut tanya heula da dunia mah kabeh ge aya sabab ai urang mah jol ngamok we tara ditanya heula goblok sama ka aing teh tara ngahargaan seuri-seuri atuh aing balik gawe teh teu nanya urang teh kuduna dipikir heula memeh ngamuk teh boting pamajikan urang teh geus ditajong nyerieun sukuna bener boting pamajikan urang teh capek geus nyeusehan jeba ngisrika jeba ngasuh budak boting pamajikan urang teh kesal ka budakna da hese dititah salat ke heula tong urang ngamuk nempo pamajikan teh tanyakeun heula neng kunaon geuris make jeung jam medudu ae pan akang teh balik gawe ka hayang makang teh dibagjakeun teh ku seuri neng tanya heula tah geus ditanya ge kapangi sababna ulah jol ngamek wae matak ingetkeun kahadeanan dan tong ingetkeun kagorenganna geus kitu we cager geura alam dunia sok sia mending gableg pamajikan rudet mending teu gableg pamajikan nanya mending ieu mah sabenerna mah mendingan pilihan we boga pamajikan rada rudet saeutik tapi boga ieu teu boga pamajikan mending mana lamun nu boga akal milihna mending boga pamajikan sanajan rada rudet daripada teu pernah boga kitu atuh lumayan lumayan ngaranna inget karena kahadean ceu mending boga salaki meusan rada pika sabeleun apa mending teu gableg salaki mending boga salaki bae rudet-rudet saeutik malah teu pati di pikiran nu penting mah duitna lancar ngalir imahna mangimahankeun urang perhatianana aya rada mineng kaluar makan bae da lalaki atuh pan kadang-kadang awewe masuk riweuh kadang-kadang henteu kabeh teh ngan lolobana gitu jadi awewe mah duit hayang loba salaki kudu diimah teu meunang kaluar teu meunang ka mamana tapi pangabutuh sagala kudu aya tah awewe nu model kieu nyabak tarang saeutik cager apa henteu hiji tah canu laina rudet kakarak ngurus amek kakarak ngurus ngewa naik saeutik ngurus naon ngurus hayang kapuji riweuh jelema anu hubbul naon hubbul madah cek Imam Ghazali hubbul madah teh hayang kapuji riweuh ceuk abdi kungsi papanggih jeung jelema awewe rudet naker ngan ku urang dijieun contoh oh kieu awewe rudet tapi ka urang ngobrol curhat Pak Ustad cenah nu ngaji di dieu mah teh gara raul ngajak urang di kunaon menyebutkeun teh gara raul abdi cenah datang pengajian ka dieu geus dangdan bahkan abdi menghaput baju nu alus gitu kantong ge nu alus abdi ngaji emas dipake kabeh ku abdi dangdan heula ne eueuh nu muji ka abdi lieur kan
jelema datang ke pengajian hayang lieur engkena teh emosi sabab hayang dipuji. Kan loba awewe model gitu. Atawa lalaki sarua siga urang ngedang-dang bebeakan jaso gitu. Sorban kopiah hayang dipuji hayang disebut keren. Pas datang eueuh nu muji amak teh amak oblog aing hanya sedang-dang bebeakan anu mu haji riweuh jelema hayang riweuh ajengan ayeuna hayang dipuji rudet ajengan hayang disebut keren hayang disebut gagah hayang rudet tapi kang ngiririt mobil jelema ku sabab sieun teu dipuji. Loba kan pengusaha usahana pas-pasan lain beunghar teuing pas-pasan hayang disebut keren ngiririt yeuh Pajero Sport 2022 cicilanana sabulan 10 juta DP na 200 juta nah cenah bisa nyaho Pak Ustad pan kamari cikeneh anu curhat ka urang nyabak tarang ngabulan anjir lieur cicilan 10 aya ceuk urang haji bet meuli Pajero atuh pangloba keneh kijang ge aya gitu expander aya nu biasa we teu kudu gagah-gagah teh sudah kumaha Pak Ustad abdi lamun teu ngagaleuh Pajero oke batur ka abdi kumaha batur mau nyebut keren deui mau nyebut beunghar deui haji rudet isi eta mah kajian sangsara 3 tahun 4 tahun daripada henteu dipu jelema hayang dipuji teh masalah riweuh leuheung dina urusan sapopoe lamun dina urusan ibadah wah rugi nakar dunia rugi nakar akhirat. Hok aya kan jelema anu sedekah riweuh hayang diumumkeun dina speaker aing sedekah ka masjid aing sia goblok teu diumumkeun teu dibejak-bejakeun pan aing geus sedekah sia teh meuni kabina-bina gitu meuni teu ngahargaan meuni teu nganuhunkeun gara-gara naon tah sedekahna hayang gabu kan loba nu kitu naik salat ngaji hayang kapuji ngajina kudu diharup supados disebut keren gitu kan pakaian kudu gagah supados disebut nyaan wah teu bisa ngaji tapi ka aya awewe mang teu bisa ngaji lamun teu dangdan heula kan lieur ceuk urang ai dangdan teh alus bebersih alus manteskeun diri alus tapi ulah ngahalangan kana ibadah jadi eureun ibadahna kusabab sifatna hayang kabu jelema pupujian mah ngomong lagi diatur ngomongna diatur bilih lepat bilih teraoseut bilih ngaraheutkeun kana mana bilih amplopna kurang gede gitu bilih teu dionang deui wah geus rudet moal manfaat ngajina ge moal lamun jelema pupuji nu mahal teh nu ikhlas nu karana Allah beuki heug teu kajeun kan ngeunah hirup teh resep heug teu kajeun nek ngonang deui heug dek teu kajeun masih awe beres kan geunah hirup teh lamun teu hayang kabu dua eta loba keneh teh ai urang mah pan eta panyakit dikukut ngewa digedekeun hirup hayang kapuji gumedeh dikukut kopet dikukut wah segala mata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dina hiji riwayat aya jelema ngabring mawa mayit mawa pasaran cek Nabi teh wajabat datang deui ya mayit cepat tidak datang deui mayit cek Nabi deui wajabat sahabat naroskeun junjunan kumaha teh wajabat teh kumaha wajib teh kumaha jadi pas mayit anu kahiji ngaliwat ieu para sahabat ngadongengkeun kahadeanan wah si bapak eta mah rajin ka masjid si bapak eta mah daek tutulung ka muslimin kadulur si bapak eta mah nyaho dipuji wajabat cek Nabi maka jalma eta wajib ka surga nu kadua ngaliwat nu kadua mah ieu sahabat teh ngahina wajir si eta modar alhamdulillah aing aman hayam teh si eta mah gitu
aing tenang gitu Bang, ngaji tenang. Oh japrem keraya si eta mah kudu daftar kudu japrem wae. Wah digorengkeun. Cek Nabi wajabat jelema eta ahli neraka. Hartina kumaha? Ya jelema mah cek Nabi cek ulama tina hadis eta kumaha jelema deui. Lamun dianggap soleh ku dulurna, lamun dianggap bager ku dulurna, tuluy lamun maut dulurna jadi saksi kasolehanana, maka eta jalma wajib jadi ahli surga. Logika orang berpikir mungkin teu hiji jelema diagungkeun, dimuliakeun, dihormat, disebut kahadeanana lamun nalika hirupna si eta tara migawe kahadean. Maha mungkin gak? Jadi hadirin disebut kahadean, dicaritakeun kahadean, dikenang kahadean teh nalika hirupna pinuh ku kahadean. Lain pinuh ku masalah, lain nyieun karudetan, lain nyieun kariweuh lain. Ta model ieu nya Haji Amin Hidayat dihaolan ku anak turunanan. Urang ge nu teu wau hadir di dieu. Gitu ngariung ngaduakeun ahli surga, dicaritakeun kahadeanan, dikumpulkeun jelema maca Yasin, tahlil, pengajian, dihadiahkeun ka anjeun ahli surga salamet. Urang mencantang tuh. Pan kitu mah, pan diterangkeun ku sararea ieu dunia teh teu lila teu. Ku urang sararea pikir. Panghebat-hebatna, pangeunah-ngeunahna awewe, puncakna di mana dikekepan. Pikir ku sararea. Ya lalaki. Puncakna awewe naon? Dikekepan aya dijima puncakna teh. Lamun geus beres dijima kumaha? Heungeus we, riweuh-riweuh teh. Nya bener teh. Awewe panggeulisna alam dunia puncak kanikmatanana naon? Dikekepan. Beres dikekepan, beres. Namun jadi tujuan awewe teh meuni riweuh atuh. Kan geus aya di imah teleg we eta. Meni kudu nambah deui. Mun kitu soleh, bager, loba teuing duit teu naon. Sia mah miskin heueuh. Banget goreng patut, ibadah tara, mikiran teh awewe we. Nampo YouTube, TikTok awewe. Bukakeun YouTube awewe deui. Gitu, ningali WhatsApp awewe deui. Jol Instagram awewe deui, sia teu lieur neuleuh awewe. Da kitu-kitu keneh awewe mah gitu geus kekepan keluar cai maninya geus we awewe puncakna awewe teh kitu maksudna ngarah cager ieu budak ngoragopan loba bapak-bapak sarua loba jadi sok teu areling mun muka WhatsApp mukana teh gambar awewe nu dicararang cu sia moal bisa dikekepan moal awewe eta mah moal dicabak ge moal bisa geus nu di imah teleg eta ngeunah nu di imah anguran tamahan salat sing getol maca Quran sing getol lain nempo teh awewe we gitu ngartinya ieu kudu ngarti balik teh urang percuma dionang ka dieu lamun maneh teu ngarti aing mending teu dionang deui aing dianggap ngabodoh gitu kan kira-kira teu manfaat mah geus tong dionang deui lah gitu geus kabatur we lieur kana sirahna ge ieu kudu ngarti kudu mikir puncakna duit naon puncakna duit teh dibalanyakeun Bu Haji puncakna duit teh dibala daek teu euceul dibere duit tapi teu meunang dipake tah duit 10 juta dibalanyakeun dikadek ku aing daek teu kan gitu meureun puncakna duit teh datang balanyakeun beak teangan deui aya balanyakeun deui kitu pan puncakna nikmatna duit teh dibala heueuh geus riweuh-riweuh teuing geus saaya-aya syukuran ka pangeran tak cek Imam Ghazali jalma teh syukur masangsara hirup naon deui puncak dunia teh dahar nya geus we dahar mah kitu jelema init umroh ce tanyakeun ka nu init umroh nu init haji di ditu daharna naon sangu ce sarua jeung naon daharna jeung daging hayam urang di dieu di kerkop dahar teu jeung naon daharna
jeung daging hayam teu kudu ini ka Mekah dek nyatu mah di dieu we. Aya jelema ini umroh ngadon dahar posting ai sairah ibadahna nyatu we. Astagfirullahaladzim. Umroh meyakeun duit 30 juta teh supaya jongjon ibadah. Ieu kalau ka dahar we. Dahar di hotel teh molor dahar balanya. Astagfirullahaladzim. Eta teh aya model kitu ke Kang. Matak dicaritakeun teh. Dek naon jauh-jauh ka Mekah ngadon dahar. Nu beunghar mang abdi ngobrol jeung papangi abdi jeung nu beunghar. Ceuk abdi mah beunghar lah. Si eta teh da tanahna lega, duitna loba. Gitu, karyawana loba beunghar. Dahar jeung urang. Ku urang di Bandungan sugan teh nu beunghar mah 7 piring daharna teh. Nu beunghar ge sarua sapiring. Nu beunghar daharna sapiring, urang anu kokoro daharna heungeuh sarua. Nu beunghar make sate, urang nu miskin make sate sarua. Sigana ceuk sigana si eta mah beunghar loba duit bahagia teu rudet sia nu beunghar teh. Nu beunghar teh rudet mikiran karyawan kumaha ieu order kumaha ieu meuli barang kumaha ieu ngajual kumaha sigana ngeunah. Maksudna lain ulah beunghar lain ulah katipu urang sarareah hayang beunghar sarareah hayang loba duit tapi ka poho ngaji poho menerkeun diri poho ngabebener hate poho maca Quran dan memerik duit beunghar henteu kokoro heueuh kitu pan ngaji tinggalin salat tinggalin datang kolot kali kaduhung aya cageun teu itu geus lieur lah da ke aya bagian oh si ieu mah kudu beunghar ku Allah teh jadina teh beunghar sing daek sedekah tutulung kanu kokoro. Si ieu mah jadi ajengan jadi kiai sing daek nyebarkeun ilmu. Si ieu mah jadi jelema bodoh sing daek nyiar ilmu. Si ieu mah jadi jelema miskin sing daek kuli neangan anu nu penting mah hiji tujuanana salamet dunya bagja akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia akhirat asup syur. Nu penting eta geus kitu tujuan urang mah eta. Pokoknya mau tujuan orang sararea mah fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Di dunia abdi bahagia Gusti, datang ke akhirat abdi surga. Baik teu dibere duitna ge asal dibere ngeunahna. Gitu kan? Baik, nu penting mah ngeunahna we. Kenaon dibere beunghar ge aya susah mah. Kenaon dibere loba perusahaan ge aya masalah mah kenaon. Ya, bener teh? Kan nu beunghar mah bejana tamahan ku penyakit kencing manis, tamahan ku darah tinggi, tamahan ku kolesterol. Nyatu na loba mana urang jeung si itu. Loba urang. Nu beunghar mah rata-rata loba penyakitan. Naon sabab sapopoena stres. Beda jeung urang. Urang mah unggal poe teu pati stres. Geus we nu penting mah maqasidul umurna sarua. Hatina urang bahagia. Geus kumaha carana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di alam dunia bahagia, datang ke akhirat jadi ahli syurga. Wallahu a'lam bissawab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ala hubbik waj'al hubbaka habba ilaina minal ma'il barid. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah wa yassartaha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli
amin. Mudah-mudahan saderek berkahnya sinareng manfaat. Anu terakhir aya panyuhunkeun abdi bade teras uih margi gaduh bujengan deui ngan tong sasalaman heuh lobaan lila jadi nya geus tong sasalaman nya ngaragancang leumpangna kan bae gitu dina hate we nya doakeun urang silih doakeun sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.